Oh ya sulingnya. Kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oke Sip Official, channel yang membahas tentang seni dan budaya. Di sini saya berada di sebuah kampung bernama Kampung Bojong. Kampung ini sangat banyak para senimannya. Kita tanyakan langsung ke Kang Baban Asgar, seorang seniman Sunda yang berasal dari Kadungora, tepatnya di Lewigorong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna Kang? Alhamdulillah. Kesenian di iya teh ayeuna Perkembangan di daerahnya lumayan oke. mohon. Roksa naos senuju di tengah-tengah Pandemi. pandemi. Kayaan suasana di kampung ya atanapi daerah jalan-jalan wae lumayan aya jalan kanggo latihan kanggo ka hiburan-hiburan kanggo ngajak ukur sekedar kecapian mah gitu aya wae siraman gitu. Pokoknya Bapak Ulo sering siraman. Anu ieuna seni naon eta? Nya anu sirama di daerah Singkurin paling kecapian, Kecapian, degung. degung. Oh ya sulingnya. Kadang-kadang ada pop sunat. Nah ya hari suling sering siraman. Oh siraman. Siraman udah sering. Assalamualaikum Pak Ulo, damang. Alhamdulillah, nuhun, sama-sama. Biasana nganggo suling naon eta nu dianggo? Ieu mah sulingna ukuran rupi-rupi sih ukuran Oh, gitu. teh. Ieu mah suling kanggo kawi, kanggo ukuran standar 58. Dari upami biasa nama upami kanggo siraman mah biasana ieu teh nu nganggo sok anu ukuran 60 kanggo cianjuran, tembang. Siap. Ieu mah nu sok biasa ku abdi anggo nyaeta kanggo kawi khususna gitu. Ieu teh. Oh gitu. Mohon anu langkung uning apa itu Kang Baban tapi di Oh Kang Baban. mohon Upami suling naon wae eta? Biasana abdi mah sareng pisan awam. Nya rupi-rupi suling kayak Oh, gitu. suling ukuran cianyuran, ukuran kawi. Aya ben ukuran degung, aya nu 58, aya nu 60, aya nu 57, rupi-rupi. Oh, Oke, gitu. setelan salendro, sok, Oh. madenda, tete mandalu, rupi-rupi, pelong sok. Oh, gitu. Enak Pak. Oke, hatur nuhun. Mama nggak sama-sama nggak beli jago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.